يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Paqaulun nadimi tahari dauhan anu nganadomkeun. Tahari dauhan anu nganadomkeun. Tak manu lapat tak manu bifathil mimi kumatahkeun mim wa bisukuni jeung kumake sukun takman dina naon dina bet jawabul amri eta jadi jawab fiil amar akrim lijarin sumadoipin wasturun aurati ahli dini takman tagnahu wasturon. Nah itu wasturon fil amar kudu nutupan saestuna anjeun aurati ahli dini karena pirang-pirang cacadna ahli agama para alim ulama teh maka naon takman tah salamet anjeun gitu anu kamari teh. Jawabul amri eta jadi jawab amar ai in satarta uyuba ahli din fa anta takman. Ai in satarta maknana tegesna mah lamun nutupan anjeun. Tegesna lamun nutupan anjeun aurat dimaknaan uyub. Uyuba ahli dini kana pirang-pirang aibna ahli agama. Kana pirang-pirang cacadna ahli agama ulah sok diguar-guar. Kakurangan jalma anu aya jasa dina urusan agama mah pa anta tah ari anjeun tak manu eta salamet anjeun. Eta slamu tegesna mah salamet anjeun tina naon salametna bisi aya batur sok ngobrol-ngobrol kakurangan ustad kakurangan kiai teh bejaan urang sok ngobrolkeun kitu mending ngobrolkeun Persib we daripada kitu mah kurang teh dialihkeun pembicaraanna teh tong anu kitu wae sebut tinggal kuy sabaraha kali kumaha we nu penting tong nyaritakeun aib gitu eta mah nyaritakeun nu kitu mah da makruh teh mah ayat taslahu tegasna mah salamet anjeun tina naon minal ismi tina dosa wal pitani jeung pirang-pirang fitnah. Pirang-pirang fitnah, naon diantara fitnah teh loba jelema nyepelekeun ka kiai tina sabab urang sok ngaguar-guar kakurangan kiai. Akhirnya nyepelekeun kana agama, nyepelekeun kana ilmu, begitu nyepelekeun kana agama Islam. Orang Islam tapi kawas kitu nya geus tong kudu Islam teh kitu mah. Mun jelema kafir tapi kalakuan hade, dari modal Islam kalakuan kawas kitu. Karena jadi ieu direndahkeun fitnah. Wa qauluhu jeung ari dauhan nadim tagnamu lapat tagnamu birroqi kuropa kumake ropa maksud make ropa teh didomahkeun maktupun eta anu diatapkeun ala takman kana lapat takman bihad biharfil atfi ku ngabuang harap atap non takman wa tagnamu dibuang wauna fa innahu dasanyana mana tah naon tagnam lapat tagnam ida waqa'a eta di mana-mana tumiba di kalakuan teh nanti mah fa innahu dasanyana kalakuan ida waqa'a eta di mana-mana tumiba ba'da jazaa'i syarti dina sabada jawab syarat dina sabada jawab syarat naon anu tumiba teh fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' mun aya fi'il mudhari' dina sabada jawab syarat anu mana makrunun anu dibarengan bil wawi ku waw anu dibarengan bil wawi ku waw awil pa'i atawa ku pa
jajak tah menang bihi dina itu fiil mudhari naon salah satu aujuhin tilu jalan ieu mah balik ti ka baheula ilmu nahwu naon anu tilu teh hiji al jazmu nyaeta jajem mah jawab salah teh kaos kitu nu kaduana waroqu jeung kadua ropa ciri ropa rupa-rupa opat ya ini mah di jurumnya banyak wan nasbu jeung katiluna nasob bisa jajem bisa ropa bisa nasab lakin nyata ayanu tetapi natangtu kuna di dieu naon arok ropa tapi di dieu mah kudu ropa cenah naon li ajlil qopiati karena arah-arah tung bet ai nado mah pan kitu teh kira-kira ngeunaheun posisina nu tadina teu diharakatan nu tadina diharakatan dipikeun harakatna nu tadina teu dialipan begitu kumaha ngeunaheunna we kitu ngeunahna nyangigir di luhur harakat teh pan anu di luhur nu dihandap ya harakat teh harakat irob eta domah di luhur anu ngagoler pan jabar harakat anu dihandap wae kasro anu buleud wa jawabul amri jeung ari jawab amar jeung ari jawab fiil amar fil haqiqati dina hakikatna buru-buru imah teh ieu fil haqiqati dina hakikatna huwa eta ari itu jawab amar eta ari jawab amar jawabus syarti eta jadi jawab syarat wa harfu harfil atfi jeung ari ngabuang harap atap jeung ari ngabuang harap atap jaijun eta anu meunang khususon kalawan khusus una di dieu komo khususna di dieu teh maksudna dina nado mah sagala meunang lil wajni karena wajan nyesuaikeun eujeung sakumaha nadona gitu tasok loba nu dipikeun wa makna tagnamu jeung ari makna tagnamu tahsulu ribha bil akhirah bisawab eta lapat tahsulu eta hasil anjeun atawa tu hasilu lah tu hasilu eta ngahasilkeun anjeun aribha kana untung bil akhirati di akhirat kumaha ari urang meunang kauntungan di akhirat bisawabi minallah bisawabi ku ganjaran minallahi ti Gusti Allah anu teu pernah nempo teh urang teh kumahakeun we engke kapanggih di ditu pokoknya lamun apal ke ganjaran di ditu kaduhung naon rupa amal ibadah nu geus dipigawe urang ayeuna tuluy ku Allah dibalas di kontanan keur hirup keneh kaduhung nu di kontanan kitu teh Gusti nyaho kieu mah Gusti mending we sakabeh ibadah boh barang beres sedekah boh naon bae tong di kontanan Gusti diijabah di dunia keneh atawa urang barang penta ngadoa ka Allah teh ternyata loba nu teu diijabah aya nu diijabah eta teh kaduhung nu diijabah teh kemah nyawa gitu mending tong diijabah kabeh Gusti ieu mah geuninganan balesanana ngadoa teh mun teu diijabah teh wah tohagana di dunia pan sakitu kitu beuna urang ari ieu mah urang ngadoa we eueuh teh amak pan teu jeung ngadoa di wae ya eueuh wae kitu urangnya padahal lamun dikoer-koer mah eusina doa teh pan bisa jadi di kontanan sakumaha pamenta urang bisa jadi pamenta urang teh dianjuk nu dibikeun eta bisa jadi diganti kunaon ku perkara nu leuwih maslahat tinimbang nu dipenta urang naon tah menta awak urang seperti hayang menta naon menta beunghar menta cager ternyata ku Allah lain dibere awak teh karak anggar we geuring menta cager oge eta ngadoa kumaha atuh menta cager digantikeun ku Allah doa anjeun nu menta cager anjeun tetep dibere gering ku kami ngan eta doa anjeun digantikeun ku kami kanu sejen naon dosa anjeun nu katukang cangki ka kakiparatan dihapus ku pamenta anjeun eta jadi sagala rupa naon teh kitu atawa naon urang barang pentakna urusan kaduniaan hayang dibere jembar rezeki ternyata rezeki tetap sempit padahal ngadoa panggetolna kumaha digantikeun ku Allah maneh tahun 2020 genep teh bakal menang kacilakaan gede keluarga anjeun teh ngan kusabab menta hayang bae hayang jembar rezeki pamenta jembar rezeki anjeun ku kamerek diganti ku anjeun salamet jadi anu dina lauhul mahfuz aya tulisan maneh bakal cilaka tahun sekian
tanggal sekian teh diganti ku kami sabab anjeun menta we rezeki. Jadi mau dipikir rezeki duit mah rek ditukeurkeun kana maneh salamet. Pan diganti kuno halus. Ayeuna urang diijabah, anjeun jadi jelema nyaon jelema urang menta bubar bonghar. Ngan eta anu di Lauhul Mahfuz maneh bakal cilaka tahun 2020 sakeluarga bakal katindihan ieu. Upamana ge marah naon? Eta tetep jalan. Mata urang ngadoa mah sok sing getol urusan ijabah entong urang nu ngaturna keur eta mah pangeran nu ngaturna. Engke ku Allah rek digunta-ganti digulak-gilek. Maha uninga kana maslahat nu rupa keur urang. Urang mah tinggal tugasan ge menta we pokona. Yakinkeun duri penta urang teh maha bunghar maha kawasa. Mata tong ngaleutikeun ka pangeran nu dipenta urang. Urang teh rek menta teh perasaan teh sagede teuing menta teh. Sok sieun asa sok sieun teu bisaeun. Sok sieun nganggap pangeran teu mampu. Tong leutik-leutik aya barang peta ka pangeran mah. Sok nu nyaan nuduhkeun urang teh ngayakinkeun bahwa pangeran teh maha kaya, maha kawasa. Entong abdi mah Gusti. Moal ageun-ageun nyieunkeun lagi. Asal ieu we. Darareet. Minallahi ti Gusti Allah. Qala ngarusaan nadimun nadim anu ngadongkeun. Wasbir tazahhad waqtiyan nabi ghairatin a'rid anil malghati jud tatakarram. Wasbir jeung kudu sabar anjeun. Anjeun teh kasararea najan kasa urang di dieuna. Tazahhad jeung kudu juhud anjeun, juhud aya di wae. Kudu tapa anjeun, kudu ngewa anjeun kana naon teh? Kapopotongan teh. Waqtian, naon teh? Waqtianna jeung kudu ngadatangan saestuna anjeun. Waqtianna jeung kudu ngadatangan saestuna anjeun bigoiratin kana rasa cemburu. Bigoiratin kana timuruan. Kudu ngadatangkeun kana sifat cemburu gitu. A'rid kudu ngabalieur anjeun. Kudu malengos berpaling anil malgoti tina ucapan teu manfaat. Asa ngobrol we pokona. We ngono kan bari udud nyoja opat. Balik ka ieu mah sare udang jam 8. Jud kudu berehan anjeun. Jud kudu berehan anjeun, kudu dermawan anjeun, tatakarramu tah jadi mulia anjeun. Tatakarramu tah mulia anjeun. Dakaro nyaritakeun saha an-nadimun nadim anu nganadongkeun ieu bait. Fi hadal baiti dina ieu bait nganadongkeun khamsa su'abin kana 5 cabang. Khamsa su'abin kana 5 cabang payuqalu tuluy diucapkeun bil api ku ngatapkeun alama kana perkara sabaqana geus tiheula ieu perkara. Naon anu diucapkeun teh naon wasubatu sabuna lapan wasubatu sabuna ieu wasubatu sabuna teh jeung ari cabang iman nu ka-70 wauna teh atap kanu ditukang cabang iman nu ka-69 alama sabab. Ari cabang iman nu ka-70 teu sampurna hiji jalma iman hiji jalma lamun teu kaeuntepan iman anu cabang iman anu ka-70 ieu. Naon teh as-sabru eta sabar. Sing sabar. Karena naon sabar teh hiji ala taati kana migawe taat. Sing sabar ku pangeran dititah ngaji, ternyata rek mangkat ngaji teh nyeri cangkeng bisa. Rek mangkat haji teh karakah naon hujan deui. Rek mangkat ngaji teh teu boga duit teu teh. Sok laleus teh. Loba panggogodaana teh migawe ibadah teh. Sing sabar ngajalankeun taat. Kumaha ari sabar ngajalankeun hatta yu'addiyaha sehingga migawe jalma hak kana taat. Jadi urang dititah ku pangeran kumaha ari sabar ngajalankeun panitah ngagawean eta teh sabar. Dititah ngaji osok ngaji osok, dititah salat osok osok. Berarti jalma dititah salat ngadaek ngajalankeun salat teh sabar ngajalankeun taat. Jadi
sabar ngajalankeun parentah Allah mah ku cara ngagawean. Nu kadua wa alal musibati, sabar karena musibah. Jadi jangan dikira nu ngaran sabar teh kaeunteupan ku musibah wae. Urang dititah salat, puasa, zakat, haji jeung sabangsana eta ge kudu disabaran. Sabar migawe taat, sabar migawe musibah ad-dunyawiyati anu bangsa dunia. Anu bangsa dunia. Jadi sabar sira urusan duniawi. Soalna aya musibah nu hubunganna jeung agama eta nu paurna. Biasana jelema sok salat jadi tara, eta musibah gede eta mah. Biasana jelema sok ngaji anu tara katempo, eta mah musibah badak eta mah. Musibah nu kitu mah. Tentang musibah dunia malah leutik kabeh oge dibandingkeun jeung musibah akhirat. Komo lamun jalma ka musibahan imanna runtuh, imanna coplok meme maot teh, wah musibah pangbadagna eta. Bihaitsu la yatasakhat, bihaitsu la yatasakhatu, tapa'ala ya tapa'alu, la yatasakhatu kusakirana henteu bendu jalma hak karena itu musibah duniawi ya teu amok itu bisa mah kira-kira jujur karek ge anyar gajihan anyar kene ngajual pare pas di tempat nalaci nu maling cenah tak kira-kira tong amok hate teh seuri kira na bola ceueuh teh seuri nanti dulu itu ya tong bendu cenah tong ambak lamun urang kaeunteupan ku musibah duniawi komo nepi ka najong ember mah sagala ditajong kenteng tatangga di baledogan. Wa anil maksiati jeung sobar tina maksiat. Nah sobar tina maksiat urang teh dicarek bareng ku pangeran teh mata sobar ka bagi tilu nu panggedena mah sobar ngajauhan maksiat. Pangbadag mah eta teh cenah. Hatta layaqa sehingga teu ragrag si jalma piha dina maksiat. Sehingga teu tumiba si jalma piha dina maksiat. Ieu teh haram, ieu teh haram, ieu teh haram, ieu teh doraka, ieu teh doraka, ieu teh doraka. Ternyata urang teh teu pernah migawe doraka, sabab ieu teh dicarek teh berarti urang sabar ngajauhan maksiat. Lamun dicarek ternyata masih ngagawean keneh, wae berarti urang teu sabar ningkahan maksiat. Mata darajat eta naon? Darajat sabar teh nomor hijina pangluhurna adalah sabar ngajauhan maksiat, sabar ngajauhan larangan pang eta nomor hiji. Rata-rata jelema rada belah dieu rada ieu lah teu lulus. Nu kadua nomor 2 peringkat kadua sabar ngajalankeun taat. Aya jelema salat mah osok, ngaji mah osok, sagala rupa mah osok, tapi panon mah anger we nempuan bujur batur. Salat mah bisa, gampang ieu salat mah, haji tinggal mangkap. Aing nempo eta mah lebar euy. Rarasan teh mun liwat teh. Baelah bari istighfar we urang tarung. Ieu dosa, ieu dihampura, ieu dosa dihampura. Balo-balo. Haji Opik alieup deui. Bujur domba. Wa ala umurin nas ditambahan deui mah jeung sabar karena pirang-pirang urusan manusia. Urang hirup bebarengan jeung jelema gitu. Meureun sok aya tingkah laku nu kurang pantes, nu kurang ngeunah kana hate urang, disabaran ku urang. Kumaha carana? Bi alla yukafiahum, ku cara yen henteu nyaruaan atawa henteu ngimbangan itu jalma hum ka itu nas ka manusia. Ngimbangan kana naonana, nyaruan kana naon, alama kana perkara asau anu gawe goreng itu jalma-jalma kana itu perkara. Batur nyeun kagorengan ka urang, tong disaruana urang nyeun kagorengan ka manehna, atuh saruana itu gitu. Urang diomongkeun ku manehna, urang diomongkeun di wae. Manehna nyambah ka urang, cabak deui. Kuluna mah entong ku urang teh. Tong diimbangan kagorengan batur teh. Manehna ngomongkeun urang balik ka imah urang nyokot ramparan sok kusian ku bubuahan segala rupa
aya sesa kamari urut budak MBG pikeun gitu batur ngagogoreng urang mah hade batur nyarekan ucapan anu teu alus urang mah nu alus-alus pan aya baheula hiji nabi digogoreng ku umatna wah sia teh hot sugan ngabales henteu karena alus nyarita teh mudah-mudahan we cenah ngan ieu anu pro jamaah anu muhibbin teu narima lain otorita dihina kawas itu mun urang mah hina di wae ieu teh anu bijil tina letah nu kaluar teh tergantung di jero itu mah da jerona goreng maka kaluar tina letahna oge goreng ada kuring mah goreng di jero hatena mata nu kaluar teh alus di wae jadi urang ya apaan anu nu kaluar mah tergantung di jero lah ya di jerona beureum nya kaluarna beureum di jerona cepel kapan ge cepel kumaha di jero isi urang hatena alus sanajan di adat ku batur ge tetep we ngaduakeun teh alus maneh mau sugan teu ambek atuh ka batur henteu urang udah ngaduakeun bae teu bae da proses hayang soe mah kudu kitu heula jadi doakeun we ke peuting ku aing diwirid sia contoh tong kitu tong saruana teu bae waktu aku batur ngirimkeun ganjaran ku urang ganjaran urang dikirimkeun di wae ka ditu nya atuh didoakeun we kama pahala masa aya kiai teh di udah-udah pusatna di ilu-ilu pesantrina aya ningali jelema keur main judi keur mabok keur naon jengkel tah ku sabab guruna teh mustajab doana dipetak ku murid cing atuh cenah mama doakeun itu teh cenah carilah kalah madorot terlembur teh jadi bahan malapetaka doakeun ku mama da mama mah letahna mustajab sakali ngadoa teh diijabah oh nya urang doakeun Allahumma sok tuturkeun cenah eta teh Allahumma kama parrohtahum fid dunya paparrihhum bil akhirah eta doa nu jelema doakeun pas kitu Allahumma ya Allah kama parrohta sakumaha Gusti mereka bunga hum ka itu golongan jalma-jalma eta nu kedaroraka di dunya sakumaha Gusti parantos ngabungakeun aranjeunna di dunya paparrihhum bungahkeun deui ku Gusti fil akhirati di akhirat kitu mah doa teh yang munah di dunia mabok main lacur naon segala rupa ku Gusti bungahkeun di akhirat aku kitu mah doa teh tinggal kieu we meureun jelema bungah moal di akhirat lamun doraka hayo we ngeureuyeuh nya moal berarti bahasa itu teh bungahkeun Gusti aranjeunna ke di akhirat nuduhkeun ari hayang bungah di akhirat naon jalanna tobat mugi Gusti mukakeun lawang tobat ka aranjeunna supaya meunang kabungahan ke di akhirat ngan bahasana lemes coba lamun kieu mah Gusti karunyana karep disiksa di akhiratna sing dihampura ku Gusti cek urang teh aing manehna sakumaha tuh urang juga nu pede teh di urang teh di surga teh nya nu batur masyaallah kararunya nya nu amprok di jalan teh Gusti karunya teuing eta bari ditempuan merempeng teh lain kitu bahasana teh lemes Gusti ku Gusti parantos dibungahkeun aranjeunna di dunya mugi Gusti dibungahkeun deui di akhirat itu ngadoana teh sedangkan moal aya jelema bungah di akhirat lamun di dunia tukang doraka kecuali ku Allah dibukakeun lawang eling lawang tobat bahasana Gusti mugi Gusti ngalungsurkeun lawang tobat ka aranjeunna supaya anjeunna bungah di akhirat ngan teu dibahasakeun kitu saking ku adab saking ku sopan saking ku ngaragap kana diri sorangan sing ditarima tobatna Gusti eta golongan jalma teh karunya sorangan ditarima gitu can jika teu nongong urang teh goreng gitu wa ayah tamila nah cara urang menghadapi golongan manusia ya wa ayah tamila jeung yen nahan jalma mikul jalma wa ayah tamila jeung yen nahan si jalma lahum ka ituna santeuna sok aya tingkah laku nu hate teu naon teu panuju henteu resep ambek kumaha tah ditahan we tong dikedalkeun bae kitu we cenah teh ieu sabar sarua wa ayaqwa jeung kadituna wa ayaqwa jeung yen ngahampura jalma anhum ka itu jalma-jalma nu goreng ka manehna teh
can ge ku batur dipentak geus ngahampura ti heula pan hebat urang pan tingalikeun urang moal dihampura sia tingalikeun amok teh amok jiga teu boga dosa urang teh jadi hate aing moal dihampura sia nyelekit atuh da nempo manehna jeung batur qala ngadausa al-Ghazali Imam al-Ghazali fil ihya'i dina kitab Ihya Ulumuddin wa sabru durbani ahaduhuma badaniyun wa sabru jeung ari sabar cik Imam Ghazali non durbani eta aya dua bagian dua tegelan aya dua bagian sabar teh hiji ahaduhuma ari nu kahiji tina ieu durbain nu dua badaniyun eta sabar nu bangsa badani nu bangsa awak berarti ieu mah naon rupa kapeuring nu keuna kana awak urang kana dohir jiga naon kataham mulil masyaqi seperti nahan pirang-pirang karipuh seperti nahan pirang-pirang karipuh atau mikul karipuh bil badani ku badan rek dibere panyakit eta mah atawa tadi teh wa huwa jeung ari itu badaniyun sobar anu awak nu jadi sasaranana badan imma bil fi'li eta boh ku migawe ku gerakan awak sabarna ku badan tapi jeung gerakna ya jiga naon kata atil amali seperti ngalakonan pirang-pirang amal asyaqati nu bareurat naon nu berat urang masing-masing bararoga amal berat can tantu sarua aya anu jelema teh beratna teh naon barang bere salat babari salat mah aya nu barang bere mah babari kana salat mung pisan nu kitu teh jelema teh mung teh salat teh aya kana barang bere gampang sok hayang sakumaha oge serek sadesa dibagi sapi hiji awak kalem ngani salat mah rada berat salat euy aya nu kitu jelema teh rupa-rupa aya nu salat mah getol barang bere mah getol ngan diajak puasa aing lemah di bawah puasa mah lemah di bawah puasa mah kajian mayar yang sampai 1 juta ka saha ka ustad asal tong puasa aya nu puasa lemah teh ngaji lemah teh beratnya tergantung rupa-rupa itu sedangkan pan al ujra bi qadril masaqo upah mah ganjaranna tergantung nepi ka mana berat urang yang hareupan hiji parentahan ngaji lemah teh sarua aya jelema nu meunang gede ganjaran tina salat sabab eta mah diajak salat mung aya anu gede na teh tina zakat aya tina puasa aya tina naon direbut batur minal ibadati naon eta amal anu bareurat teh eusina minal ibadati tina pirang-pirang ibadah wa ghairiha jeung salianti ibadah badan nu dipigawe meureun kudu disabaran eta aya ieu mah ibadah badan teh wa imma bilih timali jeung eta boh ku nahan kapeurih gitu lain badan ieu mah perasaan di bawah ieu kasobri seperti sabar karena naon ala dorbi as-sadidi karena tenggelan batur as-sadidi anu banget dari dicapok ku batur cicing teu ambek hiceup lain teu mampu da sebenarnya lamun ku kaeng di lidan-lidan apa bari ngalawanna ngan teu ya moal pan kitu nya disebut jelema gagah teh ketika naon ketika urang keur merempeng hayang ngaprales urang ditahan eta jelema gagah teh wa ghairi hajing salianti itu ibadah tapi lain merempeng eta nya aya merempeng eta mah tong ditahan labaskeun we sabab lamun ditahan engkena bakal ngarusak kana eta mah ngarusak kana awak justru lamun keur merempeng teh sok eta keur ari aya mah hiji-hijina syahwat lamun ku urang dilajur eta moal matak madorot justru ieu mah bermanfaat bermanfaat
kasobri dia lagi non ada terus wal marodi jeung seperti penyakit al adimi anu gede boga penyakit badak guru dia mau penyakit kronis kan geus bertahun-tahun ya 12 tahun tuh cager-cager disabaran nya sabarna teh aya nu sabar bari ngubaran aya nu sabarna teh bae diantepkeun dari penyakit ke jalma mukmin mah deui kahadean nungkul cakanya Allah gitu kusab Allah keur nyaah bawa dibere cager mah boro-boro menang ganjaran boro-boro menang naon buat pakai yang di jelema ngedul ari geuring mah terus cair terus ganjaran teh terus wadalika jeung ari itu naon sobar ala dorbi mahmudan yakunu eta bukti ieu dalik mahmudan eta anu dipuji idawa pako di mana-mana ngakuran itu dalik di mana-mana ngakuran itu dalik asyar'a kana hukum syara ditunggul batur naon tuh nyameureun sorangan nyabok batur ti heula ini pangna batur digebuka ge pijingkeun batur ieu mah henteu eueuh jejol naon jejol batur amplop jejol kaplok aing geus nyabok itu aduh punten lepat nyabok manawi teh ieu sanes nami benten sugan teh Ustaz Opik Bojong ari pek Haji Opik itu kengkeng nyabokan ieu saperti nanti wios geus dihampura tos cekap nah gitu cekap wasaniha wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbin fa'ala bima lam tana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faqi ahlana wa qarabatina nabi dinina tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amana abdi tawassulku fangawasan abdi tawassulku pangurukan mugi Gusti Allah ngarizkian kajembaran ka